Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kitu artinya kedah semangat wilujeng siang sadayana wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna ieu barudak ibu anu gareulis karasep teh daramang? Alhamdulillah. Oh nu ieu nya nuju teh damang sing enggal deui si enggal agak pulih deui nya supados langkung sumanget diajarna teh. Ya alhamdulillah mudah-mudahan urang sadaya teh tetap sehat salamina aya dina panangteuyeungan Gusti Nu Maha Suci. Amin ya robbal alamin. Amin. Terus siap teh kanggo diajar? Siap. Terus Ibu siap. Nah, terus arem mami teh. Terus Acan. Mambat Tagor. Dua piring, Bu. Ada sangu atunya satu acan ngawitan diajar teh hayu atunya urang ngadoa heula supados diajar urang teh langkung barokah. Mangga ku KM ana ayogi mangga siapkeun heula ping doana. Mangga siap Ibu. Sate acan ngawitan diajar urang sasarengan ngadoa dina manahna sewang-sewangan. Ngadoa di kawitan. Pense. Unjuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ayogi. Ieu tadi Ayogi teh rada leuleus nya nyiapkeunna kita sumanget deui nya. Saacan sarapan, Ibu. Ayeuna mah tos siangnya langsung mamna 2 kali. Sekretaris teh Neng Oci nya. Terus Bu. Wah, Neng Oci saha nu teh lebet dinten ayeuna? Alhamdulillah lebet Bu sadayana kalarsan. Leres eta teh. Mangga pilari ku Ibu. Mangga ku Ibu cek heula nya. Neng Nur Aisyah. Aya Dongkap Ibu. Iya, standby. Neng Nur Rahmadita. Saya Bu. Teras Teh Rosalina. Mana Rosalina? Alit Suantena. Teras Teh Neng Rosida Robila aya. Ibu dongkap. Aya. Semangatnya. Teras mana ieu teh Umul, Neng Umul aya. Aya Ibu dongkap. Kunaha abi teh di absen ih. Ya kaliwat Jadi di akhir khusus Neng Titanya. Ah, ibu mah kitu ah. Aujak aya Aujak. Ayogi aya. Dongkap nah ayeuna pamungkas Neng Tita anu panggeulisna. Aduh, abi dongkap, bos lalu. Gitu atuh hapunten ya tadi kaliwat. Ya, sungguh nya. Alhamdulillah hatinya lengkap sadaya urang kawitan wae di pangajaran dinten ayeuna teh. Cik saha anu masih keneh emut mingguan kamari teh urang diajar naon? Kenaan itu Bu, nende teks dadaran. Leres teh dadaran naon? Kampung adat Kampung Sunda. adat Sunda. Leres. Kamari hidup teh tos diajar ngeunaan naon wae kampung adat teh aya naon wae kampung adat naon cobi? Naonnya Bu, hilap deui. Kuta. Cobi. Kampung adat Kuta. Kuta, teras naon deui? Neng Oci, Neng Nuy. Naon nih teh? Kampung adat Cikondang. Ya, nah leresnya hidup teh mingguan kamari tos diajar ngeunaan teks dadaran kampung adat, rupa-rupa kampung adat jeung sajabana. Tapi eta materi teh tos rengse janten urang lajeng kana materi salajengna nyaeta ngeunaan diantara nya Ibu share screen heula ieu. Tos aya teh acan? Atau saya Ibu. Tos aya Aya Bu. Iya. Diantara nya.
Dina gambar ieu mangrupa kagiatan naon? Cobi diwaler kuneng tata. Ieu kagiatan naon ieu teh? Biantara, Bu. Kagiatan naon eta teh cobi? Oh, Biantara. kegiatan ya. Nuju naon ieu dua jalmi ieu teh di payuna? Nuju ngadugikeun ieu pidato. Biantara. Ya. Teras ieu ibu ayah sabaraha tarosan cik numutkeun hidup naon nu hidup apal ngeunaan pidato kan tos diajarnya dina pangajaran bahasa Indonesia teh cobi sahan nu tiasa ngawaler ai pidato teh naon Nyarita, Bu. Nyarita hareupeun batur, Bu. biasana ngadugikeun naon eta teh halna penting Ngadugikeun atau informasi, hal-hal penting, Ibu. hal penting leres neng umul teras saha nu biasana ngabiantara atanapi ngapidato teh Pak RT. orator teras saha deui Pak RT. Pak RT teras presiden ya Presiden. Bapak Kepala Sekolah. nah janten pidato teh sami wae sareng biantara bentena naon cobi Benten kecapna, Bu. kecapna ai dina pidato nganggo naon Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia ai dina biantara Bahasa Sunda. leres begitu ya penting pikeun hidup diajar ngeunaan biantara teh sabab kan sahanu apalnya bisi we 10 tahun kapayun neng tita teh tos janten presiden Ya. Amin, amin ya Mungkin Allah, amin. Mungkin. Aduh, enak amin saja. ya mungkin teh unggal dinten teh kalangan teh naon pidato di dieu pidato di ditu nya tanapi saha wae pasti hidup ge bakal diperedih pikeun wantun nyarita atanapi ngadugikeun informasi dihareupeun jalma misalna di dieu Ujang teh janten ketua OSIS nya eta ge kedah tiasa ngabiantara di payuneun jalma rea teras salajengna tah dina dinten ayeuna lawungan dinten ayeuna teh aya sababaraha hal anu baris ku hidup dihontal nyaeta kompetensi dasarna teh nyaeta memahami dan mengidentifikasi teks diantara dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan diajar hidup dina dinten ayeuna teh hidup kedah tiasa menganalisis struktur teks biantara anu tos hidup baca, teras tiasa nelaah isi teks biantara anu ku hidup dibaca. Nya, kartos dugi ka dieu nya tos siap berarti diajarna. Ya. Atuh Ibu siap. Siap. Ya. Oke. Ajeng. Tah, di dieu Ibu stop heula nya. Di dieu Ibu aya contoh aya teu aya teks teh di dieu. Aya. Aya. Ieu teh nya mangrupa teks biantara. Cobi ku hidup tinggal dina judulna. Kinten-kinten ieu teks biantara teh didugikeun dina naon? Acara kemerdekaan, Bu. Nah, 17 dina acara Agustus. dina meeling kemerdekaan biasana nu ngadugikeun ieu biantara teh saha? Pak Hades. Pak Kades. Pak Camat. Pak Camat. Camat biasa tanapi Pak RT nya tadi Presiden. saur Ayogi oge. Bu, Pak RT sok, Bu. Tadi Aku saur Pak Pak RT. Yogi. Mohon pamit Pak Kadesna teu aya kan ku Pak RT heula nya. Bagikan Oke. BLT, Bu, Pak RT. Ajeng ieu tuh nya ku Ibu di scroll ka handap lumutkeun hidup di dieu kan aya naon kecap assalamualaikum. Ieu dipungkas ku naon di dieu? Waalaikumsalam. Aya waalaikumsalam. Ibu bade naros heula ka hidup lumutkeun hidup ieu teks tos disusun dumasar kana strukturna atanapi teu acan. Atos Bu aya. Tos teu acan. Atos, Ibu. Atos. Atos. Naha tiasa ngawaler atos teh kunaon? Aya buka, aya eusi sareng penutupna. Aya panutup leres. Tah, ayeuna Ibu baris dipidakeun langkung detailnya ngeunaan materina.
ya tos aya di Atas Ibu. ya biantara teh mangrupa komunikasi langsung antara nu nyarita jeung jalma rea. Cobi aya nu tiasa ngajelaskeun nah disebut komunikasi langsung. Kunaon disebut komunikasi langsung? Papayun-payun, Bu. Papayun-payun. Terus naon deui? Dua Mana ieu teh? arah, Bu, dua arah. Dua arah. Aya nu nyarita jeung aya nu ngaregep. Ngaregepkeun. Leres janten tiasa dicendekeun ai biantara teh mangrupa kaparigelan nyarita pikeun nepikeun maksud jeung ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma re ya misalna di dieu nya sahanya teh Nui misalkan salaku ketua OSIS dipiwara ngabiantara dina acara ngemieling poe guru tiasa teu Abi mah ketua STO, Bu. tiasa teu biasana ngadugikeun naon dina acarana eta teh dina acara mieling poe guru kinten-kinten teh nu salaku ketua OSIS bade ngadugikeun naon Hatur nuhun ka Bapak Ibu guru Hatur nuhun ka Bapak Ibu. Ngabulang. Teras audiensna biasana saha wae anu dongkap anu ieuna teh? Siswa. Siswa, Ibu. Sareng Guru aya sareng oge siswa. guru sareng siswa. Leresnya teras urang lajeng kana tujuan biantara. Tujuan biantara teh aya 5. Kahiji teh nyaeta tujuan instruktif nyaeta pikeun mere instruksi. Cobi aya nu tiasa masihan contoh salaku tujuan instruktif atau marentah. Cobi aya nu tiasa Kudu sholat misalkan. leres dina kagiatan misalkan Maulid Nabi Neng Ocha teh ngadugikeun biantara anu eusina ngeunaan kedah salat 5 Kan sholat 5 waktu. leres pisan. Tujuan kedua aya tujuan informatif nyaeta mere informasi sareng pangaweruh. Cobi aya nu tiasa masihan contoh anu kumaha sih biantara nu masihan informasi atau napi pangaweruh mangga Neng Tita. Ibu, siap. Nah, kumaha coba biantara naon? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha anu ngantunkeun eta teh? Eta biantara bewara eta mah bewara. Oh, eta lepat. Ngejawabkeun atuh TikTok. Aduh. Udah ngahulang wae Bu Tita mah. Cobi Bu. atuh ku Ayogi atuh kumaha nu tujuan informatif teh? Misalkan biantara perkara misalkan di sekolah Bu Leres. aya bade PAS, PTS, Persiapan kanggo yang hareupan PA PAT, sae pisan Ayogi hatur nuhun. Nu katilu aya tujuan persuatif nyaeta mangaruhan anu kana audiens kira-kira naon? Aya nu tiasa masihan contoh tujuan persuatif teh kumaha? Neng Umul tanapi nu sanesna Bu nu ieu ning dina sejarah kumaha? Bung Tomo geuning nu mangaruhan Bu. Mangaruhan naon? Supados naon teh nu berjuang kitu Bu. Leres biasa bener betul. Karno. Ayogi. Teras nu tujuan kaopat teh nyaeta rekreatif atawa pikeun ngahibur ngahudangkeun anu audiens. Kumaha eta? Contohna rekreatif teh. Neng Ocha, Neng Oci. Stand up comedy. Teras naon deui? Nande aya nu tiasa masihan contoh, Aujang. Nuju piknik aya nu pidato sanes Bu. Tiasa. Dan nu pamungkas aya tujuan simpatif nyaeta pikeun mengenangkeun pangwelas atawa pangarunya kumaha pikeun sangkan batur teh simpati ka urang. Misalna Calon legislatif, Bu. kumaha? Calon legislatif. Calon legislatif mah terus sanes pikarunya eta maneng. Misalna ye Neng Oci aya kejadian di sekolah teh misalkan aya hiji budak anu janten korban kebakaran misalkan bumina teh toseep. Nah hante Neng Oci salaku ketua OSIS teh masihan biantara kasiswa sanes pikeun ngajak dina simpati atanapi ilubiung dina nyumbang atanapi sanes. Nah sapertos kitu. Ta eta ngeunaan biantara sareng tujuan aya nu bade ditaroskeun heula teu? Sat acan Ibu Lajeng karena struktur.
Ayeuna bade ditaroskeun teu. Ieu cicing teh ngartos atau nepi henteu? Bu, kami biantaraan pada nyalon jadi presiden, eta lebetna karena mana, Bu? Cobi, Cinten ayeuna ngajawab teu? Tiasa ngajawab teu? Misalnya Persuasif. persuatif, leres Oh, karena manawi. mangaruhan atanapi ngajak jalmi sanes pikeun ngadukung maneh. Nah, Manawi teh rekreatif, Ya. Bu. Manawi teh. persuatifnya Tidak menghibur sama sekali, mangaruhan. Aldi, nama. Tidak menghiburnya. Ya, aya deui nu bade naros? Tos ngartos teh Aican, Neng Cekap, Tata, Bu. Neng Nun, Atau tos ngartos. Ngartos, Bu. Nah, orang Ibu. lajeng atunya. Iya Bu, iya Ibu gancang teuing teu ngajelaskeunna. teh, Bu. Teu, Teh, Ibu. Ibu. Ya, artinya juga beca. supados teu tunduh nya sarerek teh. Lah tunduh. Teras struktur biantara. Tah aya 7 struktur biantara teh. Nu kahiji aya salam buka. Contohna kumaha? Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, salam kama assalamualaikum atau nabi selamat pagi atau Pagi. wilujeng enjing. Terus nu kadua aya pangbagea atau nabi kata sapaan ieu teh nyapa kana audiens anu hadir. Misalna teh nu hadir nanti aya guru, aya camat, aya Pak Kades atau nabi presiden. Kinten-kinten kumaha kekecapana pangbagea teh. Kahatur. Aturan wilujeng sumping. Anu dipihormat. Leres teh. Kahatur. Anu wilujeng sumpi atau napi anu dipihormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru. Pokona mah dina pangbagea mah diciriana kunaon kecap naon? Anu dipihormat. Kan urang teh nyapa nya kanu dongkat didinya. Teras anu katilu teh aya bubuka. Biasana ieu mah dicirian teh ku doa atau napi puji syukur. Kinten-kinten kumaha kekecapana. Yo, Bu Tita, Neng Tita, mangga. Oh, siap. Nah, bubuka teh Neng Tita. Nu kieu sanes Bu, puja sareng puji. Ayo orang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Begitu sanes Bu. Leresnya eta disebut bubuka tehnya puji syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala sareng saterasna. Teras anu kaopat aya pangbagea randegan ieu teh mangrupa pangantar saat acan urang ka eusi. Janten urang teh nyebatkeun gurak badag tujuanna naon sih urang nyarios di payun eta teh. Cobi aya nu tiasa masihan contoh Neng Umul. Iya panginten Bu, misalkan teh SIM kuring di dieu baris ngadugikeun ngeunaan bahaya ngarokok misalnya. Leres pisannya gitu. Janten orang teh ngajelaskeun heura gurak badag urang naon sih tujuan orang teh nyarios di payun eta nya. Teras anu kalima aya eusi nya eusinya eta hal-hal anu baris ku hidup dilungikeun tapi eusina teh ulah panjang teu kudu munel nya kudu singkat padat jeung jelas pami panjang teuing mah anu audiens teh bilih bubar nya. Janten eusina kedah manfaat kanggo kedah naon sih anu audiens teh cangkem tina naon nu urang dugikeun. Teras anu kagenep aya panutup. Biasana panutup teh mangrupa kacindekan. Ya, cobi aya nu tiasa ngadugikeun. Ayo tiasa nyontoan panutup teh anu sapertos kumaha? Nah, sakitu bae anu kapihatur. Leres. Rupina cekap sakitu we anu kapihatur hapunten bilih aya kalepatan. Pamungkas aya salam panutup kumaha? Coba ciri na teh contohna. Wassalamualaikum. Salam deui, Bu. Wabarakatuh. Nah, leres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugi ka dieu ngeunaan struktur aya nu bade ditaroskeun heula. Teu eta napi cekap Bu, bade kumaha? naros Neng Ocha. dina tadi teh dina bubuka kan aya kieu nya nyebatkeun puji sinareng syukur urang panjatkeun. Anu leres teh panjatkeun atanapi sanggakeun, Ibu. Tiasa duana nage nya
penting mah aya urang teh kedah manjatkeun heula puji syukur sabab urang tiasa ngempel dina eta acara. Ari panjatkeun oge bahasa Sunda itu ibunya. Sama bahasa Indonesia nya. Janten pamisae nama naon sang Tangga. Nah, terus pesannya hatur nuhun Neng Oci. Terus aya deui nu bade naros. Teu acan urang dilajeng. Ngartos sadayana ieu teh. Neng Nuy, teu aya sawantena ieu. Neng Tata Ngertos Ibu. beres ngartos. Pami ngartos mah Ngartos, atunya Ibu. Ibu baris masihan pancen ka hideuk. Pancen teh ieu mangga urang diskusi kelompoknya anu tos ditangtoskeun ku ibu teh diacak ieu aya tim hiji atanapi kelompok hiji teh aya Neng Rosida, Ayogi sareng Neng Aisyah sareng A Ujang. Kelompok 2 Neng Ocha, Neng Tita, Neng Umo sareng Neng Nur Ahmadita. Ketinggal teu tulisanna? Kapilari Bu. Tinggal. Nah, ayeuna Ada mah Bu. sok ayeuna ieu ibu baris nampilkeun LKPD anu ku hidup kedah dikerjakeun. Aya teu? Da can ya? Da acan. Cobi orang share screen di. Sedap di tengah halaman. Tah, aya teu? Aya teks diantara Bu. Aya Ibu. Ieu amangga ayeuna hidup diskusi di dieu aya sababaraha pancen nu baris ku hidup kerjakeun. Nu kahiji tataan kecap anu teu dipikaharti dina kamus, teras dina nararaga naon eta biantara dipidangkeun, saha anu midangkeun biantara, terasa wae nu hadir dina eta biantara. Biantarana teh anu tadi biantara mieling poe kamerdekaan 17 Agustus. Ieu LKPD ku ibu tos dibagikeun dina grupnya. Terus anu salajengna di dieu kan aya teks sareng ieu kolom anu ku hidup di kedah dieusian kinten-kinten ieu teh kalebet kana struktur biantara naon. Ya, ieu nah mangga diskusi sareng kelompokna. Nah, aya nu bari ditaroskeun heula teu? Ngeunaan LKPD nu baris dikerjakeun. Ngartos teu? Ngartos Bu. Nah, Ngartos Bu. mangga atuh ai tos ngartos masuk mangga hidup teh diskusi sareng kelompokna ya. Sok dipasihan waktu ku ibu 5 menit cekap. Kanggo diskusi. Nah, sok atuh wilujeng diskusi heula mungkin ku ibu ditaros hiji-hiji nya per kelompokna. Mangga diskusi heula. Ayeuna mawitan 5 menit ti ayeuna. Pami aya nu teu ngartos mangga tiasa terus langsung ka ibunya ka rerencangan hidup. Teksna ninggal Bu. Teksna ku ibu teh tos dibagikeun kan ya tadi dina grup. Kedapat. Mohon Bu aya ieu. Abi nu lepat Bu. Jadi nya sok mangga ieu teks diantarana. Kumaha kelompok hiji atos? Kelompok hiji, mana kelompok hiji? Kak Ujang? Atos? Bu. Oh, atuh. Kerjakeun nya. Atas Bu. Atasnya kurang waktosna toseep nya urang lajeng deui cik kelompok hiji parantos rengse saha kelompok hiji atos kelompok 2 atos. Nah, cik ibu baris nunjuk ka kelompok hiji cobi numutkeun kacindekan ti kelompok hiji ngeunaan naon eta biantara teh terasa saha anu ngadugikeunna.
Abi Bu, Saha nu bade walor? numutkeun kelompok hiji ieu Uhum. biantara teh dipidangkeun dina raraga mieling poe kamerdekaan 17 Agustus. Nu midangkeun eta biantara teh nyaeta Pak Kades Leuwi Daun. Teras nu hadir dina eta kegiatan teh aya Pak Camat, Pak Kades sareng warga. Leres pisannya Neng Ocha eta kacindekan teh tina teks biantara anu judulna Mieling Kamerdekaan. Cobi kelompok 2 mana nu bade ngawakilan kelompok 2? Abi Bu. Mangga Neng Umul, kinten-kinten ieu nomor 5 teh strukturna naon? Pangbagia randegan, Leres pangbagearan degan. randegan, Anu teras kadua, anu anu kadua kagenep naon? salam panutup, Salam panutup leres kelompok nomor 7 panutup nomor 8 bubuka, leres bubuka. sareng eusina. Nah, teras nomor ieu nu bismillahirrahmanirrahim. Salam bubuka nah. Salam bubuka. Anu terakhir Terakhir eusi diantarana. eusi leres. Emprak heula kanggo kelompok hiji sareng kelompok 2 anu tos ngawalernya. Alhamdulillah hidup parantos ngerjakeun LKPD katiten tos ngalartos geuning perkara struktur sareng ieu teh ngalartos leres ieu. Tadi aya anu teu ngerjakeun teu rerencangan kelompokna. Saha? Siti tabu tah ngaganggu abi. Abi wae, Abi. Siti tabu nyiwitan wae. Kan ieu teh diskusi kelompok jantan kedah gawe ba reng nya ulah mam wae Neng Tita eta pipina tos ieu tanya Bukan yang semok, yang cantik. meh pikaresepeun aujangnya. Meh pikaresepeun aujang. Satunya alhamdulillah dina pedaran teh geuning tos sarae dina nganalisis struktur sareng eusi biantara. Tah ayeuna mah ibu teh hoyong ngukur mampu hidup dina nyangkem ieu lawungan teh nya ngaliwatan kuis. Tos siap teh acan? Atau Siap. ya Ibu baris nge-share link kuisna disiapkeun heula HP atanapi laptopna. Gaduh kuota, Bu. Bu, udah tegaduh laptop Abi mah. Tetring nambut kata tanggi. waduh baterena ACF. Ku ibu baris dikirim dina WA grup atanapi dina kolom chat. Aya teu eta ku ibu di grup? Aya teu? Aya, Bu. Aya Ibu. Ibu baris urang kawitan. Sok mangga lalebet kana eta. Tos aya teh acan ieu tampilanna? Ya, Bu. Ya. Sok, ieu teh acan aya nu lebet ieu teh, acan anu bergabung sok bergabung heula. Masih menunggu peserta. Antosan Bu, kedap Bu. Sok lalebet pamit teu tiasa ieu aya kode join-na nya. Tah, geuning Neng Umul ayogi tos lalebet, Neng Rosalina, teras hari ayo Neng Oci, Kak Ujang. Lalebet heula ayo. Ieu waktosna mung sakedik nya, hiji soal nanti mung 20 detik. Aya 5 soal, jinten ngan 1 menit. Nah, Neng Tata tos saya 4 jalmi deui. Bu, Neng mana Noy. linknya, Bu? Eta dina grup ku ibu tetos di-share Neng Tita. Mana, Bu? Ih. Tadi gerebu. Sigana ieu mah Neng Tita dikaluarkeun ku Neng Tata dina grup ieu mah. Diki. Ngalawung wae Bu, Tita mah Bu. Grup kelas Pamit. resmi. Pamit teu malawung teh ngagayem Neng Tita mah. Mohon. Pamit teu malawung. Ayo urang kawitan. Ayo. Ieu nembe mana ieu teh nembe 5-an? Ya. 3 deui teh acan. Ujang, Neng Tita. Ya, Bu, loading Bu, kuotana Bu, sak MB deui. Abi, Bu.
Da Tah, ember. Neng Oci oge tah acan. Atos, Bu. Mana itu acan ibu mah nembe limaan. Tah, Kak Ros salah ieu mah. Sakana Upin Ipin. Leres, Bu. Sok atuh lajeng deui. Ayo, Ujang sareng Neng Tita. Neng Tita teh gaduh kuota, kuota chat hungkul nya. Alah cantik Alah cenah. Ayah. cantik, alah. Amin ya, amin. Padus janten doa. Ujang pasti asa lebet tah acan Ujang. Acan itu mah Tah Bu. acan. Eta Tulis lingna namina. diklik. Tulis namina, misalkan bade Ujang kasep cenah pinaon gitu. Tulis nami teras lebet. Sok. Punten Neng Tita rada di mute heula nya. Terus aya sadayana urang mulai we nya. Siap? Siap. Bu. 1, 2, Siap. 3. Siap. Salah mencet, aduh. Kumaha ieu? Aduh, euy. Salah euy. Kumaha ieu teh, Bu? Ini susah, Bu. Sok Aduh, kerjakeun bukan jantung ieu sabisa-bisa. teh, aduh. Kayak Yuk, numpang luhurna aya si Mana cantik ieu? gini. Hulu si Oh, Kak Ros cantik. nyusul. Ujang, ieu teh acan ngawaler atau nepi saralah ieu teh? Ujang. Kumaha ieu teh? baca ulang Bu. Ih, nah jadi kedua, jadi terakhir. Ada si Ujang mah gitu, Bu. Karena ngerjakeun. Ujang teh teh ngerjakeun tapi saralah ieu teh. Salah Bu. Sok sing fokus Ujang. Salahnya. Aduh, aduh. Aduh, kumaha Lah. ieu? Aduh, Terus alah tos ieu. ngerjakeun ieu maci ngarujak, Anu Bu. tos rengse aya Kak Ros sareng Neng Ocha. Nah, ayo ge tos rengse. Ayo cantik menyusul cantik. Rengse pan 5 soal, Nah. Nes. Atosnya ieu sadayana tacan. Tos, Bu. Terus, Bu. Masih aya nu tacan rengse. Abi luhureun si cantiknya punya. Cantik eta tacan rengse cantik. Oh, acan abi teh, Bu. Tacan eta. Hiji deui rupina mah eta. Naon atuh jelasina? Ieu naon, Di? Sareng Neng Umul, hiji deui Neng Umul. Nah, licik ieu mah Ujang mah 2 geuningan. Nah, Ujang teh ngawitan deui mah. Ulah ngawitan deui ya Ujang. Aduh, aduh. Aduh leres. Oke. Waktosna to CF nya urang akhiri wae. Tah.
Tah gening juara kahiji nate aya Neng Ocha, empra kanggo Neng Ocha. Juara 2 aya Neng Oci, jeung juara 3 aya Neng Nuy atau Nur Aisyah Suwanda. Alhamdulillah gening empra kangge urang sadayana. Kenging hadiah kayaknya kenging permen virtual tapi Ujang mana hate ngerjakeun eta teh ngadon diulang deui. Artos teu Ujang. Kumaha aya Bang Balu dina pangajaran ieu? Artos teu? Artos. Nah, kedah semangat deui nya meuni leureus kitu Ujang teh. Nah, alhamdulillah urang atos dina ngerjakeun LKPD, teras urang tos evaluasi ya dina kuis tah kitu ngeunaan biantara teh coba urang cindekeun sasarengan ayeuna mah naon tadi teh biantara teh aya nu tiasa nyebatkeun nyebut ngajelaskeun naon biantara teh Antara teh nepikeun informasi mangrupa komunikasi bukan langsung atau napi teh langsung Langsung. Langsung. teras tujuan biantara teh aya sabaraha tadi Aya aya 5. 5 naon wae informatif, persuasif, Persuasif, rekreatif, teras simpatik. Teras struktur biantara aya naon wae tadi? Buka. Aya buka, Salam bagia, salam Bagia. panutup. Wah, leres pisan alhamdulillah sadayana tos ngartos gininya. Siswa-siswi sadaya alhamdulillah kagiatan pangajaran Paza Sunda dinten ayeuna teh parangtos rengse. Kanggo lawungan salajengna Ibu aya link video biantara nya tinggal di dieu. Video aya link biantara nya aya katinggal tak mungkin kantun ku hidup di scan atau napi ku ibu di share nya dina grup ieu link kanggo lawungan dinten salah jengna pek hidup tonton ieu video biantara teras paluruh kumaha aspek kabahasaana nya ulah scroll TikTok wae nama tinggal ieu video biantara nanya neng Tita ulah TikTokan wae panonna alus eta Bu. tos engke deui nya nyanyi nama. Nah, saat acan ibu tutup aya nu bade ditaroskeun heula atanapi tos cekap. Kapu. Nya bade istirahat tos lalapar kan nya. Beres Bu. Orang tutup wae atuh nya. Ieu kagiatan diajar ku doa sasarengan mangga KM dipimpin doa heula. Ayogi mohon mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Diajar bahasa Sunda parangtos rengse. Urang tutup wae ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nah, hatur nuhun ayogi, hatur nuhun sadayana hapunten pami seueur kakirangan dina pangajaran dinten ayeuna tepang deui sareng Ibu minggon payun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.